Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kumaha anak-anak barudak sehat daramah. Alhamdulillah Ibu Dama. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ayeuna mah supados pembelajaran orang langkung berkah, mangga ku KM dipimpin kanggo ngadoa. Saya agak ngadoa. Rengse. Hatur nuhun Dila. Bisa Ibu. Salajengna absensi petugas absen Desi. Kumaha? Alhamdulillah Bu, lala bersadayana. Alhamdulillah. Uhunnya cingwang etang cobi. Geningan hadir sadayana. Alhamdulillah. Nah, tepang deui ayeuna dina lawungan basa Sunda pangajaran Ibu Karin. Dina siklus katilu. Kamari mingguan kamari urang atos diajar ngeunaan naon cenah? Ngeunaan musikalisasi sajak sareng para prase sajak Bu. Leres. Musikalisasi sajak teh nyaeta sajak anu dilagukeun dinyanyikeun dipiri ku alat musik, boh alat musik modern, boh alat musik tradisional. Nuhun. Aya deui nu bade nambihan? Abi Bu, Mangga Indri kumaha? para prase sajak nyaeta ngarobah rumpaka sajak atawa nyaritakeun deui eusi sajak kalawan ngagunakeun basa sorangan. Leresnya urang teh dina lawungan kamari-kamari atos ngebahas ngeunaan musikalisasi sajak, para prase sajak, ya pengertian sajak, oge unsur-unsur sajak. Ya berarti hidup emut kenehnya karena pengajaran minggu-minggu kamari. Nah, salajengna ayeuna urang teh bagian praktek. Bagian praktek naon cenah? Sajak, maca sajak. Bagian praktek maca sajak. Aya anu terang aya tanapi kantos ningali nu maca sajak? Kantos Bu. Kantos. Aya nu kantos ngiringan lomba? Aya nu kantos juara? Teu sawios, kan urang masih keneh diajarnya. Tah, meskipun hidup teu acan kantos ngiringan lomba, tapi kan sahanteuna hidup kantos ningali nu maca sajak, kantos ningali anu lomba maca sajak. Sahanu terang, ayeuna urang diajar sajak, sahanu terang hidup teh nya, sahanu terang aya nu janten panyajak anu kawentar, sapertos Godi Suwarna nya, sapertos Yus Rusyana. Sahanu terang nya diajar, da ari diajar mah henteu terbatas ruang sareng waktu. Nya ayeuna urang nuju dina kaayaan pandemi sapertos kieu, henteu nyurutkeun sumanget diajar urang. Ulah dugikeun ka dingding sakola teh megatkeun sumanget diajar hidup. Dingding sakola sanes pembatas kanggo hidup, kanggo belajar. Ayeuna Ibu bade ngadugikeun tujuan pembelajaran urang dina dinten ieu. Dina lawungan anu ayeuna teh kompetensi dasar sareng indikator pencapaian kompetensi kanggo hidup teh nu kahiji kompetensi dasarna nyaeta menampilkan sajak dengan cara membaca, mendeklamasikan, musikalisasi atau dramatisasi. Sedangkan indikator pencapaian kompetensina nyaeta membaca sajak dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi dengan benar. Tujuan pembelajaran anak. Tujuan anak nyaeta melalui pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dipadukan dengan pendekatan saintifik, TPACK, dan HOTS yang menuntun peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian masalah. Diharapkan peserta didik
bisa membaca sajak dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi dengan benar. Ayah katingali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Sampurasun. Diregepkeun. Tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda di kelas Ibu Karin. Dina lawungan ayeuna urang ngaguar ngeunaan lengkah-lengkah maca sajak. Naon wae cenah ari lengkah-lengkah maca sajak teh? Lengkah nu kahiji nyaeta baca dina jero hate sajak anu bade ditampilkeun. Janten pami sajak harus disiapkeun teh dibaca heula dina jero hate. Nah, Bu. nembe nyeunaan lengkah-lengkah maca sajak. Nah, ayeuna Ibu gaduh contoh tayangan anu nuju maca sajak. Ditingalinya. Tanah Sunda, Sajak Ayib Prosidi. Hejo pagunungan, paul lautan. Hejo, paul, langit nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang. Tapi satu acan dikawitan kana maca sajak ningali tayangan anu nembe cobi aya nu bade ditaroskeun heula teu? Abi Bu, Ya kumaha Risma. Ari Sonagar teh naon Ibu? Oh, uhunnya. Tadi dina lengkah-lengkah maca sajak aya nu disebat sonagar. Cobi di nu sanes satu acan ku Ibu Diwaler aya nu tiasa masihan pamadegan. Naon ari sonagar teh? Abi Bu, Mangga sok dila kumaha. sonagar teh nyaeta sikap teisinan. Ya, keisinan. Nah, sapertos kitu saya Dila nya. Janten sonagar teh muhun teisinan upami dina upami ku urang dietakeun mah bahasa urang mah wanter. Ya. Hidup terangkan wanter. Nah, sonagar teh wanter janten dina lengkah anu pamungkas ya. Mangga bacakeun sajak kalawan sonagar janten sing wanter maca sajakna. Kanggo nu bade macakeun munggaran. Cobi ku Anissa. Mangga Anissa bade nyandak sajak naon? Bade nyendak sajak eta teh cinta. Mangga Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Anissa Fitri. Abi bade macakeun sajak eta teh cinta karya Cereti Inendes. Isnendes bager. Muntea masene eta teh kembang api. Nu cahayana paburisat ka langit peteng indah. Muntea mah cai eta teh air mancur. Nah, alhamdulillah emprak sadayana. Nah, Anissa atos. Ya. Salajengna siswa salajengna ku Ibu bade di absen Dila. Mangga Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Sakeun wasta abdi Dila. Abdi bade macakeun sajak nu judulna Lemah Cai Kuring Yasana Afif Mustofa. Lemah cai kuring, lemah kuring, cai kuring, geuning geus loba nu kurang, geus lain nu kuring.
Hatur nuhun. Emprak sadayana. Hatur nuhun Dila. Salajengna saatos Dila urang lajeng ka Indri. Tukeran ieu sajak. Yasana Yus Rusiana. Tukeran ieu sajak ku salembar simbut atawa samak saheulai. Hegrungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heulai. Pating golepak dina trotoar. Hatur nuhun Indri. Kepada tenyang kolong kana waktos. Salajengna saatos Nurpadilah teh berarti Repi. Pamanggi Kak Yasana ayat rohaidi. Salapan bulan ngakandung moal aya hiji jalma leuwih ti indung micinta. Indung gudang hampura. Salapan bulan dikandung. Alhamdulillahnya Ibu ngaapresiasi karena kawanteran hidup kanggo maca sajak ya di saat anu pandemi sapertos kieu. Namun aya sababaraha hal anu ku hidup kedah diperhatoskeun. Jelas tina artikulasi, lentong, gestur, teras paroma, pasemon, mimik wajahnya eta jelas kedah diperhatoskeun, kedah dilenyepan deui inti tina eusi sajak eta supados upami hidup tiasa ngalenyepan tangtos upami hidup ngartos karena eta eusi sajak tangtos hidup sing tiasa ngalenyepan atos nyintunkeun link absensi sareng LKPD lembar kerja peserta didik ya anu dina WhatsApp grup sareng dina Google Classroom. Aratos diunduh ku hidup di download Atos Bu. ya. Tak ayeuna mangga dieusian ku ibu dipasihan waktu 10 menit kanggo ngeusian. Mangga. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan nembe dina LKPD. Aya soal nu kahiji naon cenah soal nu kahiji teh tingali. Centen lengkah-lengkah maca sajak teh nu kahiji baca heula dina jero hate sajak anu bade ditampilkeun. Nu teras nu kadua pilari makna nu aya dina eusi rumpaka sajak eta. Sajak pamanggi Yasana ayat rohaidi temana tentang budak kanyaah indung sarta kanyaah budak ka indung. Sajak ieu teh nyaritakeun ngeunaan kabungahan lantaran nuju ngaraoskeun cinta tanapi nuju kasmaran. Alhamdulillah. Beresnya orang nembe tos nyimpulkeun ngeunaan sajak-sajak atau nyindekeun ngeunaan eusi sajak-sajakna atau nyindekeun ngeunaan lengkah-lengkah maca sajakna emprak kanggo urang sadayana. Nah, alhamdulillah proses pangajaran dina dinten ieu beres. Dina lawungan salajengna urang kantun ulangan. Ya. Dipersiapkeun sadayana, kamari kan orang atos diajar tingalitan siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, dina lawungan salajengna orang kantun ulangan. Ngeunaan bab sajak. Satu acan di pungkasnya mangga ku KM pimpin doa deui kanggo mungkas ieu lawungan pangajaran. Mangga KM. Mangga baca hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Dila, hatur nuhun murid-murid ibu nya, murid-murid ibu anu gareulis, anu balager, anu palinter. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.